Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Al babus sabi'u ari ieu eta bab anu katujuh fi fadilati siwaki dina martelakeun kautamaan siwak, kaunggulan siwak. Qala parantos ngadawuh sahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani ari salat 2 rakaat bisiwaki barina nyiwak heula khairun eta leuwih alus min sab'ina rakaatin tinimang 70 pirang-pirang rakaat bighairi siwaki kalawan henteu nyiwak heula. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasawaku kudu nyiwak aranjeun, fa inna siwaka maka saestuna ari siwak matharatun eta nyucikeun lil pami kana cangkem, wa mardotun jeung anu ngaridokeun li robbi ka pangerana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sitatun ari genep rupa min sunanil mursalina eta tina pirang-pirang sunatna Rasul Allah. Al haya'u eta kahijina era, wal hilmu jeung kaduana sifat hilim, wal hujamatu jeung katiluna dibekam, wassiwaku jeung kaopatna nyiwak, wa ta'atturu jeung kalimana make seseungitan, wa kasratul azwaji jeung kagenepna lobana pirang-pirang pamajikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun ari tilu rupa wajibatun eta sunat muakkad sineman wajib ala kulli muslimin ka saban-saban jalma Islam. Al ghuslu eta kahiji adus yaumal jum'ati dina poenan Jumat, wasiwaku jeung kaduana nyiwak, wa massu tayyibi jeung katiluna make seseungitan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, thayyibu kudu ngabarsihkeun araranjeun, afwahakum kana cangkemna aranjeun, bisiwaki ku siwak, fa innahu maka saestuna itu siwak thoriqul qur'ani eta jalanna Al-Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rohima masihan asih tawa mikanyaah saha Allahu Gusti Allah al mutakhallilina ka jalma anu bersih kabeh min ummati ti umat kami, bil wudu'i dina rek wudu, wa ta'ami jeung tina tapak barang tuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tukhlilu ulah nyeuhil anjeun bil asi ku kai as, wal raihani jeung ku kai raihan, wal qasabi jeung ku awi, fa innahu maka saestuna itu tukhlilu eusina nyeuhil, yurisu eta matak ngawaris al iklata kana ompong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatun ari sholat sakali bisiwaki kalawan nyiwak heula, khairun eta teh alus min sab'ina sholatan tinimang 70 kali sholatan bighairi siwakin kalawan henteu nyiwak heula. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mazala
henteu eureun-eureun saha Jibrilu malaikat Jibril yusi anu ngawasiatkeun Jibril ni ka kuring bisiwaki kana kudu nyiwak hatta khositu nepi ka sieun kuring an yadrodanna kana saestuna murag naon asnani waos kuring. Waqala sallallahu alaihi wasallam, umirtu diparentah kuring bisiwaki kana nyiwak hatta khiftu nepi ka sieun kuring ala asnani kana coplok waos kuring. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.